Sampurasun dulur, ya teh hari terakhir simkuring mudik di Indonesia nya April 2025. Simkuring teh hayang ninggal pemandangan sekitar. Iya lokasi di Rorompok simkuring di luhur di Suhunan di Gang Madrasah ya. Jadi saat can ninggal ke Indonesia teh hayang boga kenangannya tuh video ningali pemandangan di sekitar. Jadi mun belah itu teh pasar cangkring nya. Dari itu belah situ Aksan, tuh bangunan-bangunan lagi. Terus belah itu meren Jamika, alun-alun. Ari Manchester dari belah mana berarti? Manchester. Cikana di belah Kaler itu tuh, Manchester teh. Liverpool. Mun Liverpool di belah kidul, itu tuh, di belah kidul. Oh, ai London kumaha London? London mah di Kulon. Di situ sok gedekeun katinggali kayak si Beckham. Oh, alhamdulillah guys. Jadi banyak perbedaan di Inggris jeung di Indonesia di dia khususnya di Bandung Rorompok simkuring. Tetangga teh aya nu keur ngelas kadengena teh. Aya nu keur karaokean, aya nu keur nyanyi, aya sora manuk, wah geus sagala kadengenya tah. Ieu nu batak dipikasono ku simkuring teh. Jadi di Inggris mah eueuh. Nya sakitu teh simkuring. Hatur nuhun ka sadayana nu tos nonton sing sarehat paranjang yuswana rageng milikna amin. Hatur nuhun, assalamualaikum.